kelas 11 Nia 2. Sejak diedarkan di Nadungkeun ieu, edisi Jumat, Kaping 1 Februari 2018. Pemirsa, simkuring Nadila Berliana, simkuring Muhammad Fikri, sejak ngadedarkeun ibar salengkapna. simkuring bade ngapidangkeun warta ngeunaan hiji kajadian nu ngagegekeun wargi sekolah. Nyaeta misteri koperasi Hubble. Koperasi ieu migado kesan mistis saking letakna nu mencil tur caket jeung WC siswa. Sejak ngadedarkeun ibar salengkapna, parantos aya reporter Ija di tempat kejadian. Pemirsa, mun tadi urang tos terang, kumaha ari kaayaan di tempat anu horor ieu. Ayeuna urang tos aya di tempat anu horor ieu. Koperasi Hubble. Biasa, lamun hoyong terang anu salajeng. Ayo ieu. Kadang-kadang iseun euy. Rinding urang. Oh, urang rinding dah. Eta. Urang bade asup. Tapi lebih nilai. Tempo itu emang biasa baik, sarua baik, kosong emang tempatnya kosong. Nya heueuh bener anu dicarioskeun ku presenter urang teh Fadila sareng Lutfi. Bener. Ieu teh suasanana tiiseun nya bener. Poek oge nya jeung begitu caket jeung WC siswa. Tempat nanu tiiseun anu kosong. Pemirsa di dieu mah resep teu aya nanaon, atuh tingali. Nah, tempat kosong doang. Terus yuk kanu lain. Nah, resep di dieu mah. Itu naon tuh? Tadi sip baturan cabi. Aya setan di dieu. Aduh, kumaha ieu urang sieun. Biasa be, ieu aman. Kitu aman ieu dah. Atuh, kieu we. Ari abdi kajen kenalan teu? Ih, kunaon? Atuh kumaha supaya orang bisa kenalan? Orang kayak gitu bisa. Ngomong. Mana mah kitu ah. Kumaha tuh? Ih, orang pan hayang nyaho. Ih, resep lah. Aduh, derek naon di dieu. Ari ini tos lami jangan setan di dieu can. Oh, paingan di sekolah. Nih, ngomong atuh nih, izin nilai nih, tugas nih, tulungan. Jadi nyatana sanes di koperasi kalau kejadian-kejadian horor di sekolah teh. Hoyong teu info salajengna di dieu wae di Sute. Hey bro, hari mana kenaon? Biasa ya wana daekeun. Anjir, pantesan we wana daek. Aing boga solusiuna ya. Istri, coba manehna.
Barilang nyawa pun melayang. Atas, sok aku lanjutkan. Maju, pas ya, ini pas ya, nambah pas ya. Hatur nuhun. Pemirsa, di dieu abdi parantos ngadeg sareng narasumber anu tos lami ngajagaan koperasi ieu. Yuk, ayeuna urang bade betul Pak, abdi bade naros kronologis kejadian di parantos di alaman ku Bapak salami ngajagaan koperasi anu kubeus. Abi lamun di koperasi mah teu aca manggihna naon, juri kita kitu. Abi ngamagian di koperasi, di kamar mandi, di kelas komputer, abi keur ieu nya orang. Eta abdi pan nganter baturan dinya. Batur abi eta langsung ke kamar mandi, abi gangguan di hareup kantor kamar mandi. Samentara urang dieum di dinya, asa di dinya urang sieun di dinya. Merinding. Salian dicarikan tadi dicarioskeun ku Bapak apa aya deui kejadian-kejadian anu janggal atau anu mistis anu pernah dialaman ku Bapak? Aya keur baheula. Urang aya di lab komputernya di dinya tah, di handap di dinya. Pas urang ka dinya teh, urang lumpang di dinya. Di tukang aya tuh urang mah pura-pura we, jadi ka hareup wae. Di ka hareup bangun teu sogagah teh. Pas urang teh, aya kade we suara motor. Saha eta? Ternyata eta motor satpam mana balik deui. Urang dinya teh pas urang dieu tah di kuburan di dinya urang dieu. Kayak ini dia turkeun jurang arek ngobrol kurang sini nih bisa teh eta kana eta urang sieun urang KTU tadi KTU satpam neakeun di urang tanya bieu kunaon balik deui motor satpam ningali maneh jeung ini. Oh, jadi satpam teh nyadarnya ari Bapak teh tos di ini eta. Heuh eta belum gue. Ari kejadian teh di mana tah Pak? Bisa disebutkan tempatnya atau ciri-ciri tempatnya? Di ada komputer anu baheula nya dua nya tah. Oh, di Payunana. Di Payunana. Eta teh dia lomba angker tah di dinya palidinya di WC-na aju di pali dia yo di Aceh di main bangunan anyar kelas mia di bangunan anyar eta nya dan di TU tah eta adewe di baca istighfar teh dinya suruh ari di koperasi teh nu heubeul ya eta maksudna emang tempatna oge emang teu iseun nya emang teu iseun abdi tadi parantos tadinya oge parantos ngalian emang tempat menu iseun haju jigana jarang di lewatan ku siswanya maksudnya selain anu tadi depannya heuh nya lamun nya sorangan tuh juri mah beraku juri jangan menjadi rame tapi juri teh rehe oh nya bener anu dididik jangan rehe teh mah ada juri kita benisinan oh bener eta nama ieu juri-juri anu aya di dieu teh
Yang keseram tenawan kan cuma ngaget kedua ngarep. Aya orangnya juri karawas. Ari kejadian janggal mulyana anu pada di halaman saya di koperasi teh misalnya kan ari di koperasi nya disusun-susun gitu nya barang-barangnya dirapikan ya aju pernah gak sih jadi halaman tiba-tiba jadi acak-acakan gitu nya jadi semua lain kujalmi gitu jadi beda gitu tak aya kapak naon gitu pernah di halaman Pak? Masalah ieu mah orang curiga, abdi curiga banyak orang acak-acakan tapi di hareup lagi aya kos aya daunan gitu tapi orang curiga yang ku jurig curiga ku angin ku bisa jadi oge nya jadi positive thinking lah ya. Tapi lamun orang kejadian asli mereka yang di jalan di lab di kamar mandi dia anu kuek-kuek di jalan lewat siswa. Kan ayeuna koperasina parantos dipindahkeun nya di kana tempat anu leuwih rame anu leuwih pokona anu siswa teh kajangkau gitu nya ayeuna mah. Nah, lamun cerita di koperasi anyar nu ayeuna dipindahkeun teh eta aya deui teh sih kejadian nu nya teu masuk di akal gitu, teu masuk di akal. Sama kieu lamun positif pikiran jurig mah rene mama tak ketika kantin kemana di depan lagi mikir dengan biologinya PSBB mah lagi ya ternyata tak orang kadinya sesoranganan lamun tipe tinggal lama abi mah ngajaga koperasi Dendra ngumpul amun di koperasi ieu anyar tukang kan aya kuburan jadi hareup lagi aya tangkalan anu aya tah anu cek satpam bagal urang eta anu dulu gitu eta mah dingaranna Semanis Nya. atau berarti aya deui eta di dinya oge nya. Jadi inti nama lain di koperasi wungkulnya anu aya nu kitu teh. Jeung tadi aya oge di lab komputer, aya di kantin anu ayeuna di tempatan anu anyar. Haju tadi di mana deui? Di Payun kelasnya 2 di WC siswa oge aya. Jadi inti nama ya masing-masing baik itunya. Aju ya abun urang teu musik manehna ganggu gitu pasti maneh lagi mau musik urangnya asal urang kudu sopan we kudu inget ka diri urang serang kudu eling we lomba istighfarnya tapi orang kayak kudu sopan lah misalkan urang sekarang di tempat WC orang lila teuing di WC ngeram di kemana naon coba WC ya parantos masihan info ka urang sadaya ya hatur nuhun Pak balik deui ka studio Raos urang parantos di ujung acarana Tong hilap, tong hasutet, sabab bakal aya info unik lainnya. Abdi Radila Berliana, Abdi Muhammad Lutfi pamit undur. Kirang langkungna nyuhunkeun dihampunten. Wilujeng Soten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.